Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Oik Borelak. Ya, ulah hilap di like, di subscribe, oke di komen, di share katanya. Hiji kabingah kanggo simpuring salaku urang Sunda, urang Jawa Barat, anu mana kapungkur emut nalika kasus penyadapan telepon menuju waktu Presiden Pak SBY anu sakedah nama panginten pihak Indonesia anu keheul ka Australia. Tapi soalna teh samulina pihak Australia anu bade nyerang ka Indonesia tuh pangtos sadayana warga Indonesia tatan-tatan ngadangu isu wirehna negara Australia baris nyerang ka Indonesia. Tapi eta isu teh bohong, hoak. Margi saurna negara Australia teu cios nyerangna ka Indonesia, pang nama sieuneun ku urang Jawa Barat. Naon margina? Kapan buktos di negara Australia mah mun ngagaduhan kanguru hungkul. Sementara kan di Jawa Barat mah aya Kang Dadang, Kang Ujang, Kang Asep, Kang Hoyik, Kang Dudung gitu ta. Tangtos panginten bakal sieun dikoroyok gitu ta. Oke, panginten salah sawiosna negara Jepang bingah bangga salah sieus wargana atanapi tos nyumpingkeun astronot dugi nincak ka bulan. Negara Amerika bangga gaduh astronot nu neme nincak ka bulan. Tapi kanggo orang Jawa Barat mah henteu aneh. Mohon sapotot nasi kuring kan unggal poe gen hirup di bulan ka bulan mohonnya di Januari ka Februari, di Februari ka Maret, di bulan ka bulan orang Jawa Barat. Nah, oke pengen saktina orang Jawa Barat atau orang Sunda mohon bulan disangrai, mohon bentang disate. Nah eta kan malah pandar kanten ayeuna anu disebutkeun bom atom nya di Indonesia mah malah di Jawa Barat eta teh didamel bumbu gitu kan. Bumbu atom gitu ta. Oke, di numutkeun informasi atau nabi bewara anu katimpri kusim kuring tsunami tah pangitunnya. Tsunami teh asalna ti negara Jepang. Teras ngalih ka beberapa negara atau nabi ka sabaraha negara numawi di Jepang mah tos moal aya deui nu namina tsunami. Naon margina sabab aya Benteng Takeshi gitu. Pohon gitu samulina di Indonesia gen panginten hiji kareueus malihaka di Amerika aya badai tornado, aya angin puting beliung, aya angin puyuh, aya angin nu sanesna nya. Di Indonesia moal meunang, moal kakenaan ku angin nanaon margi naon aya panakana nyaeta tolak angin. Gitu ta. Oke, hiji kareueus pangintennya ayeuna negara Amerika geus ngaluncurkeun mobil anu majuna cenah ti make cahaya matahari. Di Jepang ogen ngaluarkeun mobil anu tanpa gigi anu disebutna mobil matic. Di Jerman ogen tos ngaluarkeun mobil anu majuna tina listrik. Tah, di Indonesia leuwih canggih mohon tos ngaluarkeun mobil anu gasna teh dipengker. Mobil naon cenah Kang Hoyi? Mobil truk anu narik gas LPG 3 kilo gitu tah kapan gasna di tukang. Sementara wis kitu heula kadang lagi gogonyakan sareng Kang Hoyi mohon ulah hilap panteng trust dina channel Oik Borelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.